Tah lur ieu mah cocoknya, cocok pisan euy. Geus ganteng can. Wah, ieu geus sore ieu, jam 4 lah, jam 4-an. Bieu geus sare heula sakedeung. Terus geus dahar salat kitu nya. Nya daripada sare deui, urang rek nyieun konten deui we ieu mah nya, wayahna we euy tong bosan-bosan ningali konten ieu ya. Kitu tah. Geus di-subscribe can dulur. Subscribe heula atuh, kumaha dulur teh ieu teh. Duh, kamane aing euy. Nih tadi aku pisan orang ieu teh kudu urang di dieu sok subscribe heula nya. Tah urang video ieu urang dek naon ngawangkung masalah naon nya alat-alat anu digunakeun anu bisa digunakeun gitu atau diperlukeun yang YouTuber pemula gitu. Ah, ieu mah sugana benernya ieu mah cek pengalaman saya we walaupun memang sih saya sebelum ieu sababaraha kali nyieun channel YouTube-nya yang henteu sa ieu maksudnya channel YouTube na ge asal-asalan we. Kita mah saukur yang nyieun simpen data hungkul file gitu video da diteun dina laptop geus pinuh pisan laptopna karena laptop mah zaman mana gitu nya. Datana pinuh wah geus lemot paeh we lamun geus ieu paeh we laptop kitu tah. Diteunan we dina YouTube gitu eta teh jadi henteu berkonsep gitu. Tak karek ieu urang rada berkonsep gitu nyieun YouTube teh. Jadi arek ieu lah ieu mah arek serius gitu tah nya. Tah urang meh urang sumanget euy nyen kontenna sok atuh didukung nya, di-subscribe channelna tah kitu ureunan. Awalana mah tah ureunan naon wae alat-alatna atuh cenah nu perlu urang diperlukeun. Yang awalan pisan mah yang kahiji mah urang nya seperti anu video anu sebelumna niat tah nomor hiji niat keun hadu bener urang teh nyieun YouTube teh jang naon hari ceuk YouTuber gede mah cenah euy nyieun YouTube teh entong saukur neangan duitna. Nah, ripuh ke kadituna urang masalahna lamun misalkan cuman niatna neangan duit engke lamun nyieun video terus misalkan teu rame videona urang stres ti heula kitu tah. Tah kunaon ureunan cenah anu awalna mah niatna teh ngembangkeun hobi gitu. Jadi urang misalkan hobi catur, nyieun konten-konten channel YouTube tentang catur we. Jadi urang enjoy ngagaweanana gitu dina urang capek atau kumaha ngaranna ge hobi nya da ngaranna hobi mah capekna gitu tah. Walaupun capek lu naon urang tetep ngagawean channelna kitu nya. Nyieun video we terus. Da eta urang hobi kanu catur gitu tah. Jadi entong maksakeun cenah. Nya tong maksakeun kena hayang buat channel YouTube wah naon we sagala digaras ke misalkan channel YouTube-na teu berkembang urang stres ti heula kitu nya. Tah kitu trik namanya hobi urang naon warna cenah sok eta kembangkeun. Jeung kan aya hobi mah urang apa seluk-belukna gitu. Jadi teu kudu capek ngapalkeun tah naon gitu. Tah ciga urang pribadi nya sim kuring kan nya beureunan urang aya kanu ngabacot ge mah lumayan nya geus we pagawena ngabacot we gitu. Urang teu kudu ngapalkeun kudu naon gitu ngan aya hiji dua listna mah bisi poho teuing bisi mempar teuing gitu tah. Kaduana urang sanggeus niat nya handphone we. Da handphone mah urang sagala jelema ge boga nya di SD TK nepi ka tukang dagang, tukang cilok nah sagala pagawe pengusaha boga handphone mah. Ngan urang handphone anu kumaha eta nu ngabedakeun mah handphone anu alus nu goreng teu naon. Ieu ge urang ngareka make HP goreng atuh, HP jadul. Tinggal ieu dina layarna leutik pan heueuh. Teu bisa wide screen ieu ge sarua nu urang oge tapi teu naon. Nu urang geus niat mah aing mah niat we, mun baik mah engke we. Sugan ge kabeuli nu alus. Nu Oppo wide screen da geuningannya wah mantep eta. Doakeun dulurnya. Urang doakeun urang pribadi dulur sadaya bisa kabeuli HP nu alusnya. Tangges handphone ureunan mun misalkan cangkel nya bisa kuleungeun sih sabenerna tapi kan urang misi cangkel urang teh meuli tripod mah teu mahal urang pernah meuli ngan 25.000 tripod teh gitu. Tripod nu biasa tapi teu naon beuli we heula nu penting eta HP bisa ngajedog teu kudu diceklan kuleungeun pan cangkel teh gitu. Terus katiluna make aplikasi gitu. Aplikasi tina HP we ngadownload gratis. Tah urang pribadi sok make mah KineMaster eta paling gampang simpel gitu ngaoperasikeunana. Jang motong video, jang ngasupkeun background suara, jang motong-motong, jang ngasupkeun efek dan sebagainya.
gampang didinya nya ngaranna KineMaster tah meureunnan ari dina komputer mah anu pro mah youtuber nu geus terkenal mah kan dina laptop ngaranna teh Premiere Pro eta teh aplikasina teh memang komputerna kudu mantep pisan eta mah spekna kudu HD misalna lamun make laptop biasa-biasa engke ngeheng nah moal bener kesel ieu urang pernah ngajaran urang boga laptop dan memang terlalu halus spekna tidak terlalu bagus lah gitunya istilahna mah make Premiere Pro aja lain jalan nganu ngeheng wae nganon arang ngeditna ge geus we jeung eta mah kudu diajar gitunya da kan youtuber anu pro mah ngagaji tim jang ngedit heuda kudu diedit eta mah hese nya KineMaster nu gampang gratis bisa dina HP gitu urang ka opatna tah ieu terakhir urang lamun misalkan video na geus aya geus diedit naon kuota gitu aya videona aya kuotana eueuh mana yang ngupload kumaha gitu tah urang kuota teu kabeuli teu boga duit teh urang nya geus neangan hotspot di mana we kitu tah ayeuna mah loba sigana teh hotspot nu gratisnya neangan di Alfa Indomaret masjid ge aya ayeuna mah hotspotnya kan lieur maneh hidit ka masjid teh lain deuk salat teh ibadah neangan hotspot yang ngupload teh video tapi teu naon lur baraya da ngaranna ge usahanya keun we ngaranna ge berjuang ti awal heula urang sama-sama berjuang mudah-mudahan sukses urang ka hareupna tah kitu urang lurnya tips nah lain ti urang sih urang mah nya maca we kitunya hiji urang niat alatan teh kadua handphone katilu tripod ureunan kaopatna aplikasi nah eta teh memang da modalna mah teu gede da sabenerna mah nu hese mah niatna we kitu nya tah da handphone kan boga sorangan ureunan tripod nya meuli lah da sabaraha 3 bungkusan rokok lah gitu tah geus tong kan meuli rokok 3 bungkus mah meulikeun tripod aplikasi mah tinggal ieu lah download tina gratis tina Play Store tah kitunya baraya dulurnya mudah-mudahan urang ieu semangat sadayana nyin kontennya mudah-mudahan jadi naonnya di lahan piduiteun lah gitunya itu nambah-nambah lah lumayan gitunya lurnya nuhun tos nonton videona sampai kaberes tong poho di didukung channel urang ieu nya urang hayang jadi youtuber ya urang mah serius ieu mah urang sapoe geus nyin sabaraha hiji video ieu nya ti subuh keneh nepi ka ayeuna kitu nya tameh urang semangat sok atuh didukungnya itu lurnya nuhun dulur baraya di kota hatur nuhun pisan tos nyakseni ieu video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.